Tuh, kemana si kocan teh? Kita marapan hayam kalau ulin pegawai teh. Parah karunya wah si Jalu. Can tuang meureun isuk-isuk nepi ka sore. Jalu karunya maneh isuk-isuk eta anu marapan. Beureuh teuing nya. Mak, yang apa, Mak? Mak, yang apa, Mak? Mak, yang apa? HP mana? Udah ngaon, searching ke Google. Searching? Searching. Searching? Searching. Searching. Kan zaman ayeuna kudu pinter, Mak. Mah buka duit di mana hese? Zaman ayeuna mah duit teh hese. Warung geuningan itu kumana deuleu nutup. Sinatun ku hese ya duit. Ujug-ujug ada datang we HP. Buka duit mama. Mak, yang apa? Balik mana kana itu gerabani? Balik gerabani. Nyaah itu nama kita ngablugan panto hayang HP kita boga duit karunya di si kocan cobaan orang bongkar celengan mah mau gitu meuli HP hiji karunya budak teh keluar bongkar celengan sugan hayang Car untung mak celengan ieu sebaratun kapaksa dibuka ada karunya kasih kocan yang HP sugan mahi sampean hiji karunya kocan oh iya jika ada dibuka teh celengan mang tahun-tahun ngumpulkeun teh bakat karunya kasih kocan jadi dibongkar we penting sabaraha mudah-mudahan we asup mahi sa HP karunya tuh alhamdulillah ya kurang itu sugan mah hisa ieu HP hiji 3 4 5 6 7 8 10 itu dipangmelikeun karunya kapaksa we kolot manelehan kanya aku anak ngajan budak badagong ulin wae kita maraban hayam kakak euleun kolot deui ngeripuh teh tapi dah nya emak teh ieu duit loba ieu aya meuli HP yang kocan gane mah ya tiba mahi kocan yang beli HP mana teh genap 5 genap 150 iya si kocan tuh yang beli HP teh alhamdulillah 150.000 bukan aya ini si kocan aya itulah gila. Saya misang 10.
Kaiji, kedua. Oh, berarti sarwa. Yes. So. Oh, yan. Potong roti. Tuh. Nah. Kedua. Bara yang kedua. Katilu patah. Yang ketiga katilu roti. Baik. Sok. Ieu sok. Adieu. Lagi juga. Kesali abi. Abi Sidika. Lagi Sidika. Abinya. Abian. Sok isaeun. Mana can? Mulai. Ini ngadu gambar. Untuk mah. Ngadu gambar. Yo. So, itu dulu lah. Oh, pasangan bisa. Tah kami yang membacanya. Tah, so. Oh, pasang bara. Yo. Dapat. Tujuh. Ada 8 sama. Tadi teh si Kocan teh ngomong-ngomong setting gitu. Mage moele budak ngora. Alhamdulillah gini aya hapen warga nasar 350. Kocan, mana aya milik euy? Alamat Kampung Simpang RT 1 RW 2. Caket kana me. Geus. Tinggal ngadaguan we. Gede milik mana Kocan? Aya HP nu harga 350. Udah. Itu nih teman geus meuli HP, jualna teh kulkas. Aduh, mun babahnya batur eta beli kulkas. Irahat urang rek beli kulkas. Mudah-mudahan we isukan begitu. Ya putu nang babak ieu. Tuluy ngeunaan. Ini kumaha urang rek beli kulkas. Sugana atuh katuliskeun. Beli hayang urang. Tong ngomongkeun we batur pamali eta teh. Ya, siap Bu Haji. Hei. Ngomongkeun batur. Lumayan. Itu sih kan Assalamualaikum, Mak. Ya, abi nu ngintun paket. Paling mana ya? Oh, mun. Dia di atas di dia. Coba deh anak. Mohon, Mak. Mana apa enak? Iya. Atas nama Manya. Mak, atas nama Mak. Jantan genep 150. Genep 150. Nah, iya. Dia naon, Mak? Tahu. Duit. Langsung. Duit. Mak. Tok eta. Kumaha itu cara mukana itu? Diputar. Oh, itu laras genep 150. Laras 350 pas pisan. Kurang teleuwih. Ya pengios lah, percantan lebih ge. Kemana mau dihitung deui? Pengios percantan. Hidup kuat. Kuat tahu. Wes, hoyong bab. Bab. Daripada borojol di jalan mah. Sampurasun.
di channel si Entuy. Subscribe, sareng like, komen.